aya kata-kata teh status sad boy jeung girl boy. Jadi lamun geus dewasa teh lain jodoh menjadi masalah teh. Tapi dengan duit. Benar tuh nya? Pakailah sad boy jeung girl boy status WA konspirasi lebay-lebay. Anu kata-kata sad boy pakai DJ mah dah ini bisa itu dibahas lagi. Ngan urang bakal bahet terus ini. Peduli tapi bae nya. Sad boy jadi brandingan teh asa eueuh gitu. Jadi ente perfeksionis ya. Segala diumbar ulah. Status story WA bermanfaat bisa nolong batur. Lain status PC kuy jeung gimana anjing sad boy lu karena itu lah ngan ulalah eta mah nya aing mah jadi maneh teh kudu jadi lelaki dan wanita yang sangat elegan, menjadi raja dan menjadi seorang ratu itu tidak perlu seperti itu. anjing jerah goblok. Bukan nama kita. Masih banyak cara-cara untuk menjadi untuk mengekspresikan diri. Tapi tadi lamun gitu bahagia mana gitu isi hati mana tersalurkan mana kembali lah yang pada orang sebagai nan anu ningali asa geuleuh entuk ngewa anjing rujit anjing kok aya story WA tapi IG mah gitu teh nya henteu ge mah IG mah teh lah ngan follow we omat tuh udah boga IG nya mau IG tadi teh dinya sok baredanya dina model jelema ya dina Facebook karakterna kieu karakter na IG karakterna kieu nah ya beda deui nah WA open BO open ana mah deui dina WA mah realnya dina WA biasana mah kehidupan real henteu pan enak perkenalan dina Facebook perkenalan terus ningali brandinganana ningali apa gitu gayana di IG bener dina terus ningali aslina dina WA pas panggih jigah dina aya bedanya aya beda jadilah kermaraneh anu kitu jadi diri sendiri ningali emang loba kelah pasti keluh kesah tah pasti dina Facebook anjing Facebook sadboy girlboy cai aing ge baheula kitu sih ngan anjing next konten urang react Facebook postingan nu baheula dulu ya anjing mah teh cringe na tapi orang baheula kitu nya ngan pada aing urang mah kitu kita di umur yang bisa diwajarkan cembang pikiran itu bisa diwajarkan lah model si A, si B, si C, dan si Z tak di umur yang sekarang jadi tuh kudu kabeh di ieukeun kabeh dibulahkeun dina eta da namun anu nanya mana kunaon boy gitu eta teh sebenarnya mah kurang nyaho masalahna begitu teh kurang nyaho masalahna dia omongkeun ke batur karena sahabat punya sahabat misalkan gitu jadi ulah patiting di umbar lah diri manis gitu minum maneh nyusuan meraban tapi kumaha anu komennya iya aya kecil-kecil aing ningali postingan teh si eta ya aing si aya aing ningali postingan anjing lah lain konspirasi anjing gibah mitik anjing gibah
Inti namanya mah curhat tapi nggak capruk, jadi kemana we? Kemana lah? Jangan ada yang tersinggung di sini dan di sana. Ya. Orang nempuh postingan si A ya di Facebooknya. Siap. Si B mending deh. Postingan A lah, B lah. si B ya. Si B. Postingan teh. Sekarang mah cina aku mah jadi orang yang tidak punya teman. Ku aing di deuleuh dina kehidupan nyata kok. Kan cenah ku di imah. Kumaha? Jadi ente si akan punya haters tapi tidak nyampe itu. Jadi si akan ada yang julid, karena ada yang julid seakan mana dijauhan. Padahal tidak ada, itu tidak kosong men. Punya teman kumaha ini ngejadang di kamar serangan. Ya emang serangan mah heuh. Betul kan. Coba ulin keluar kan. Ah iya nya. Kolej jadi baturan. Anjing dibayar. Anjing bae lah doain mentek gitu. Kembali bagi. Ai gibah urang mah legend hiji. Batur mitik glory gitu. Aman lah urang. Ieu bada niti lain gibah jeung mere pencerahan gitu. Jadi supaya teu murahannya. Status untuk banyak orang gimana kelobaan. Status rada dijaga. Namun aya keluh kesah teh kudu rada ditupan. Entong dibudalkeun. Ka indung manehnya. Sok maneh ka bapak maneh. Sok dibudalkeun na sosmed anjing, sosmed mah seluruh Sosmed dunia banyak, gini, coy. Jadi ulah teh yang di berebetkeun lah. Da batur mah lain hayang perhatian. Kos aing kieu nu nampana lain hayang perhatian ya. Makanya rada gibah mitik gitu. Ini. Oh jadi untuk konspirasi mah. Ieu mah ngomongkeun terjadi di urang. Jadi teh ku sambesna kieu teh nu ngewa beuki ngewa. Konten gitu nya. Nu ngewa beuki ngewa da rujit meureun. Engkeung bae ah. Tapi ulah kembali. Mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri. Branding urang mah kieu gitu. Jadi lah heuhan jadi raja mah teu kudu loba kitu. Jadi raja mah yang jadi lalaki teh loba carana yang jadi awg. Loba keneh carana kitu. Ketika urang hayang dianggap lah. Yang dianggap anjing lah dianggap ku batur. Jadi urang teh kudu melakukan anu memang teu melebihi batas wajar urang. Gitu ai mah keur mah teu terkenal sama enak. Tama ayeuna sok punya haters. Aing Sok punya haters mah anjing eta mah luhur pisan Sok punya haters mah jadi akan dibenci orang supaya kita penglihatnya perhatian ke dia. Padahal mah nu nganggap. Anjing enggak mungkin dia. Tapi loba tan mungkin tak tukang ieu teh loba kasih eta sih. Anjing kalem nih tinggal. Daripada di ke pengadilan ini. Teh terlalu banget itu sok enak yang terkenal ya. Melewati cara yang jijik anjing. Tapi eta pancara lah. Cara yang tapi eta mah kebelat pisan, kebelat terkenal. Emang teu naon emang pasarana kitu ayeuna mah. Di Indonesia mah kieu. Indonesia lain kampung ieu lain Indonesia men. Indonesia mah. Enak yang terkenal mah gampang. Ayeuna urang nyieun naon wae lah melebihi garis batas urang. Kemampuan urang. Garis normal. Ya, paling kayak tadi kan ada di lebihan melampaui batas urang, melampaui terkenalan urang ya. Gitu terus kemampuan urang. Batas wajar urang ya batas wajar sosial media we ye, sosial media ye. Ieu nya nu kieu teh goreng kan? Nya nu kieu teh goreng ye. Tak asup we ka dinya. Contohna geuning kamari lah aya terus di penjara.
tak keluar di penjara teh terkenal teh Heeh. leuwih ti Ayo rusak deh. emang teu naon cuman carana Asa kurang geus kepanggih strategina gitu dan Asa ngarep. geuleuh, Ibarat rek maling bebeja anjing. Jadinya kepanggih strategina nya. Asa kurang gitu tapi loba keneh geus mah. Kurang di stop urang tinu kitu teh anu terkenal lewat pansos teh. pansos Stop kurang eta karyana teh nya. Boleh membenci karyanya tapi jangan orangnya. Gitu. Wah, mana rek don't hate the human. Hate the game gitu. Ya, hate the game. Nah, jangan don't hate itu teh. Jangan lain naon ya. Bukan malah ulah ngahujat. Ieu na ngahujat hujat mah karyana anu tersep urang. Urang bagi. Urang karyana tersep ieu. Ieu story geus selamatan batas ieu. Penglihatan urang geus burem ieu. Gitu. Ya. Kemarin aing oge dah sebenarnya teu benar-benar teuing ini. Nah, udah aing oge ucutan kene. Karuang kan ngaranna ge pasar. Emang pasaran kieu ayeuna mah ngabuli. Reaction. Lain ngebully reaction. Reaction anger Gitu. Aduh. Gitu. Ya, pasaran. Ting emang kieu mah budayana pan dibat jok banding-bandingkeun aja yang dibatur eta. Kira-kira gitu. itu Wah, batur leuwih parah nih. Meureun. eta ge nu dina TikTok aya gini nu dina TikTok nu main ini Anjing. kan ayeuna tapi can keluarnya pas asup dekat Anu gelis teh ya. pas dekat asup kena penjara nya geus langsung terkenal dina geus leuwih edan anjing Anjing ngabunuh naon ge. geus kitu mah geus moal Apaan seuri di pengadilan teh? heeh geus moal geus moal ngelakukeun deui kebodohan soalna geus melewati eta geus tidinya mah geus bakal terkenal yakin tapi urang ora ya Itu bae teh strategi nanya. Aing ngabunuh heula. Nya anjing sia. Bae lah aing resiko di penjara mah. Kan nulisna mungkin aing bakal. seperti Benar. kitu Emang eta jalanna nya. Itu pasarna kitu. sana ya Jadi nu kudu dirubah teh kembalina. Heuh, henteu. Urang, meureun urang. Kudu dirubah.